Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng kapincut ku Bandar Buntut bagian ka-11. Ieu anu nganggitna nyaeta Kimasram. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sabaraha et meuli wedak teh 750 sareng nyuhunkeun ongkosna sakantenan nyuhunkeun we bah 1000 mah ning eti menta 1000. Eueuh mahal teuing atuh et budak segede kumaha harga 750 teh. Biasa we sageungna ge wadah-wadak. Eueuh deui nu murah teu aya bah dijami kawe atuh meulina ame teu kudu ongkosan deui. Teu aya bah di Jamika mah aya oge wedak murahan. Padahal di Jamika ge aya ngan dasar we atuh neng eti hayang ulin heula we meureun ka kota. Sabaraha 1000 muhun 1000 bah tah duitna kadenya ulah terus ulin. Ari balanja mah jeung kudu buru-buru balik bisi Cep Herman ka dieu ayeuna. Haji Ahmad bari nikeun duit 1000 perak kuneng eti ditampanan sup diasupkeun kana dompetna geus kitu terus kaluar. Celakana beca ku olo-olo manikana beca padahal mun lempang heula ge ka jalan raya terus kana oplet moal hambur teuing ongkos. Teu kacaturkeun di jalanna pamirsa beca anu ditumpakan kuneng eti geus tepi ka alun-alun jut turun terus mayar ongkosna. Gedig manehna lempang mapai-mapai emper toko lempang ngagandeang ari panon galak kaditu ka dieu da eta we kaneng eti teh meuni loba nu nempokeun teuing pedah resep ku geulisna teuing resep ku pakeanana puguh ning eti beuki ngahajakeun wae lempangna ge digitak-gitak. Demi harita Herman jeung Ratna ge geus aya di jalan Asia Afrika. Ratna diukna mani rapet jeung Herman leungeun meulit pageuh sedeng beungeut nampe ka hareup puguh Herman mani gerah ceuk hatena mah cenah yeuh aing si Herman ngaboncengkeun nu lenjang pek tempo ku sararea da eta atuh mani olo-olo mani asa pang aingna komo mun jadi jelema beunghar. Bade nongton ka mana Rat? Herman nanya bari nempo tina kaca spion motor dilawunkeun di haja ameh gagah cenah. Telangkung akang abdi mah ngiringan tembal Ratna mani beuki nangkod-nangkod wae ka Herman teh kakara cenah dibonceng ku lalaki gandang meuni sugema kana hate. Urang nonton ka Nusantara we nya. Mangga kumaha upami tuang heula di Puspaminang. Ngiringan ari abdi mah. Herman terus ngalumpatkeun motorna kawetan toko kota 7 geus kaliwatan toko sinar matahari ge kaliwat. Nah atuh barang rek mentas stopan gantung kabeneran ganti beureum atuh reg eureun ngadaguan hejo deui. Kabeneran ti kidul neng eti kakalirkeun barang rek nengkol ka kulon. Dadak-dadakan panonang hareret ka Herman. Atuh gebeg manehna ngagebeg rewas ka bina-bina. Kang Herman, jelas Kang Herman, tapi jeung awewe nah saha atuh awewena teh kabogohna kitu. Nyaan Kang Herman teu sangka paingan atuh aing teu ngarareunah wae hate. Awas Kang Herman, yeuh abdi teu suka dihina dikieu-kieu ku anjeun ceuk gerantos hate neng eti bari terus nyamperkeun. Beki deukeut beki jelas eta teh Herman pisalakianana ngan ka awewena teu pati sidik sabab Ratna mali kakalera. Tapi barang geus deukeut pisan mah gebeg neng eti ngagebeg deui. Ayeuna mah leuwih reuas batan tadi sabab jelas nu diboncengkeun teh Ratna Sari kasebut keneh bibina. Ratna oge ngerasa kaget ngireungeuh Herman kitu peta teh sakitu stopan geus hejo deui oge Herman teu daek maju. Kalah soloyong motorna teh dikasisikeun atuh puguh Ratna heraneun. Ari ceuk pangrasa Herman mah kalakuanana teh buni moal kapanggih ku nu dipikasieun tadi da puguh nu salah teh najan sakumaha bungni oge
tetep baik awal akhir mah kudu kaboker kanyahoan. Harita ge kalakuanana teh kanyahoan pisan ku Neng Eti, puguh Neng Eti mani ngadeg-deg rei banget na robah jadi euceuy beureum. Hate panas campur jeung ambek nempo pisalakieun ngaboncengkeun mojang modern, telenyang Neng Eti mentas rek nyampurkeun. Barang geus deukeut gebeg deui ngagebeg rewas ka bina-bina sabab jelas mojang nu dibonceng ku pisalakieun teh Ratnasari bibina sorangan. Nyawa wae nafsuna bijil ret netep terus molotot ka Herman, kabeneran Herman ngaliok. Tuh gebeg ngagabag panona terus netep juga nu hayang yakin pisan kana tetempuanana Herman oge. Tapi da puguh jelas eta mah Neng Eti sanajan dipolotot-polotot oge tetep we Neng Eti manehna ngelepar. Hate mimiti ratu deg-degan, dadak-dadakan banget robah sepak pias semunu taya getihan jeung katinggalina teh siga nu gemper nakeranan samara polah sama rasa dah hampir we labuh mun teu kaburu sadar mah memang kitu ari nu boga dosa mah gede pisan kasieun. Ratna oge ngarasa kaget mireungeuh Herman kitu peta teh sakitu stopan geus hejo deui oge Herman teu daek maju kalah soloyong motorna teh dikasisikeun atuh puguh Ratna heraneun. Sanes pada ka bioskop akang teh kehelarat iya aya itu ceuk Herman semu gemper leok motorna dipengkolkeun maksudna rek balik deui ka kulon tapi kakara ge motor rek digas hareupeun geus ngajega Neng Eti ngahalangan jajalaneun atuh reg deui motor teh eureun. Rawasnya pelesiran mah cek Neng Eti beri terus netep Herman atuh Herman teu bisa kumaha manehna ngeluuk tungkul teu lemek teu nyarek sedang Ratna mani ngaranjuk nempo aya awewe ngahalangan jajalaneun teh ret ku manehna direret beget teh ngagebeg dumeh apal yen eta teh Neng Eti alona. Eti di mana Eti teh? Ratna bari jut manehna turun terus nyamperkeun ka Neng Eti ari Herman puguh beuki ngaranjug. Dumeh Ratna wawuhun jeung Neng Eti ras inget ka Nyi Kokom ti heula geus nyarita cenah ka Ratna teh kapi adi jadi jelas Neng Eti ka Ratna oge kapi bibi. Amengan we bibi ceuk Neng Eti kawas nu kakaranya ho. Nya Eti nah Eti indit-inditan sorangan apan bajana geus taeun jeung saha teh? Ratna harita nanyakeun. Sumuhun sareng Herman tembal Neng Eti ari hatena mah geus dugdeg nahan amarah hayang gerak gorowok wae nyarekan Herman. Nah atuh Eti teh ulin sosoranganan teu bareng jeung pisalakieun. Ratna nanya deui. Menawi pisalakieun abi mah calaculu ayeuna oge kalah ngabobonceng nu sejen tembal Neng Eti bari ngadelak ka Herman katara paromanana meni euceuy beureum jeung awakna oge ngadeg-deg. Puguh Ratna jadi curiga. Nah cenah alona nembongkeun semu nu teu hade. Nah kapi kumaha kanandang teh? Nah musuhna jeung kunaon cenah? Neng Eti teh eueuh pisan kasopanan, da biasa nama sok hormat, mun ngomong teu boleh dibarengan ku rengkuh. Nah ari harita meuni pikatenganaheun pisan, kitu ceuk pikiran Ratna. Nu akhirna tina ku panasaran pok wae Ratna nanyakeun ka Neng Eti. Nah iraha kapanggih ngabobonceng awewe sejen, jeung naha ku Eti diantep wae. Ayeuna pisan bi kanyahoana oge matak ayeuna teh ku abi rek diwiwirang dicarekan tuman lalaki kieu mah ka kaum awewe ngaheureuikeun ngulinkeun teu ngeunah abi mah bibi ceuk Neng Eti mani ngadeg-deg sedeng panon mah teu lesot netep seukeut kana beungeut Herman nu ditetep geus dugdeg teu puguh rasa. Herman geus teu bisa mungkir atawa mere alesan sumawana ngejat ninggalkeun mah malah kupikirna geus kacipta tangtu manehna bakal meunang wiwirang ti Neng Eti jeung ti Ratna. Hara kunaon ari Eti ongkoh amba ka pisalakieun tapi bet siga nu amba katunangan bibi sopan seeutik atuh cing era kumang nandang ceuk Ratna siga nu teu ngeunah ku sifat-sifatna Neng Eti. Nu mana bi tunangan bibi teh
Neng Eti kulantaran ambek tia ka bibi ge meuni sesentak bari jeung tipe polotot sagala atuh puguh Ratna ge malik teu suka asa diungha ku Alo jeung ongko hareupeun nandang sarua we Eti teh nurunkeun gengsi manehna ceuk pikirna dah ari kahayangna mah Neng Eti teh kudu sopan jeung kudu ngahargaan lain kadua buru-buru ngenalkeun ka pimangeun teh ieu mah kalah ambek-ambekan jamedud jamotrot. Memang Ratna mah da teu nyaho tea matak jadi ambek ka Neng Eti teh hatena teu ngeunah asa teu diajenan pisan ku Alo sorangan katambah Neng Eti siga nu ngahajakeun puguh jadi nafsu. Eti bet asa bareda pisan ayeuna mah kunaon Eti teh buaker gering meureun nya ieu teh bibi sarua we jeung indung Eti tapi naha kecap jeung kalakuan teh teu sopan pisan. Eti ieu teh hareupeun tunangan bibi nu engkena bakal jadi emang Eti kilang bara atuh alus semu amis budi daek ngaku ieu mah kalah ti poporongos cing ulah ngerakeun teuing. Punten we Kang Nandang kieu geuning abdi mah gaduh Alo teh meuni sapertos nu teu disakolakeun. Oh janten ieu picarogian bibi teh ceuk Neng Eti bari jebi ari Herman mah teu ngomongna naon ngabetem 1000 basa teh nyaan ari sabab geus bingung ku piomongeun jeung era da puguh rumasa salah untungna we di sisi jalan beh kaler gigireun kantor pos teu pati loba jelema ngaliwat nya ieu teh Ratna jemenud hate mentegeg amarah ngalentab-lentab. Nah kunaon picarogian bibi teh teu kersaeun nyarios ti tadi tinggawitan pendakat tinggalna teh ngeluuk wae Neng Eti ngahaja ngomong kitu kawas nu panas ka bibina. Eti teu pantes eta caritaan teh. Kunaon Eti teh? Ratna nyentak. Reuwas aya ambek aya ngedenge omongan Alona kitu teh kacida teuing ceuk pikirna tetela Alona teh kawas nu owah. Tuda mani sapertos nu pireu kitu dari lalaki teu baleg mah kalakuan rucah kaditu bogoh kadieu bogoh pareng kapergo terus moyongkod bororaah buka suara awakna oge teu robah-robah kawas arca. Neng Eti bari malik ka Herman kecerot-kecerot teh nyidu hareupeun puguh meuni ngaheab pikeun Ratna mah ari Herman mah dikitukeun teh teu regrog-regrog beuki ngeluh we tungkulna teh. Eti kunaon maneh teh? Ieu teh pipi pamaneun maneh eta wani kitu peta nyaanya maneh mah geus miringna teh ceuk Ratna bari ngajewang leungeun Neng Eti terus dibedol dijauhkeun. Maksud Ratna mah Neng Eti teh rek terus disurungkeun sina ingkah ti dinya tapi Neng Eti ngalawan manehna merod bari molotot berat leungeunna dikepeskeun nepi kalesotna tina panyekel Ratna. Puguh Ratna beuki ambekeun boga rasa diunghak di wiwirang ku Alo pok nyarita curug mani ngacir-ngacir wae meh kana irung Neng Eti. Nyaan Eti maneh mah gelo meureun nya eta ka bibi wani kitu peta leheung lamun eueuh pisalakieun bibi ieu kakolot teu sangka pisan. Aduh naku bapa maneh teh teu diwarah. Neng Eti ngaleper nafsu beuki narejel teu ngeunah disebut gelo bener ka bibi oge manehna nekad ngalawan sabab ceuk pangrasana manehna aya dina bener sirintil deui ka hareup panon molotot geus kitu pok nyarita. Bibi bener bibi teh bibi abdi tapi ari abdi mah lain ambak ka bibi lain sindir sampir ka bibi sabalikna abdi teu suka ku bibi disebut gelona paling oge bibi nu teu boga pikiran bet ngawiwirang nunjuk-nunjuk ka nu teu boga dosa paling oge bibi nu boga dosa mah ngarebut pisalakieun batur terus terang we abdi teu suka dikieukeun komo ieu mah yeuh ku lalaki nurus tunjung tukang ngahareuikeun awewe. Kunaon maneh teh Eti keukeuh we nyarekan ka Kang Nandang dosa naon Kang Nandang teh? Ratna sarua nafsuna. Mana Nandang? Ieu lalaki teh lain Nandang. Bisi bibi teh terang, ieu teh lalaki tukang ngahareuikeun awewe nu ngaran Herman. Tah ieu cucungikna pisalakieun abdi teh. Nah bibi wani-wani babarengan jeung Kang Herman. Nah bet bibi ambak ka abdi. Paling ge abdi nu kudu ambak ka bibi.
sabab abdi teu suka boga tunangan direbut ku bibi. Ceuk Neng Eti bari tutunjuk ka Herman. Gebeg geratna ngagebeg ngadenge omongan alona kitu teh. Manehna masih keneh cangcaya. Ret neuteup ka Herman, ret mali ka Neng Eti. Nah nya cenah omongan alona teh, atawa ngan ukur omongan nu keur lieur wae. Sakedapan manehna ngahuleng sedeng kaambekna mah teu daek leungit. Bibi, kunaon bibi wani-wani babarengan jeung Kang Herman? Nah bibi terang yen ieu lalaki teh pisalakieun abdi. Kacida pisan bibi mah lain kadua ngajujurkeun, ngajejehkeun, ieu mah kalah ngabaruntakeun. Sarua jeung lalakina teu boga teuing elingan. Na kunaon Kang Herman teh geus lieur, bebeja dina surat rek ka Jakarta. Siga nu nya bukti kieu kalakuan calak culu. Sakitu geus paheut jeung janji. Jeung apan waktu nu ditangtukeun ngan tinggal 2 minggu deui. Tapi naha Kang Herman kawas nu teu eling. Lain kadua datang kumaha we lumrahna nu rek salametan. Ieu mah bat ngajauhan, hayo sosonoan deui jeung awewe donto. Saleuheung keneh lamun kanu teu wabuh, ari ieu ka bibi pisan. Kacida teuing Kang. Teu, abdi mah teu suka tibatan kudu kieu kajian abdi ngusap birit. Geus putus hubungan, ceuk Neng Eti. Amarahna budal ngomong oge sajeplakna we, geus teu didingding clear deui. Puguh Herman teu ngap pisan manehna asa kapeupuh puhut ceuli, rek ngomong oge teu bisa. Da geus kapieu heulaan jeung moal aya gunana sabab ari manehna mah aya dina salah ngalawan ge ka era-era. Ngan Ratna nu masih keneh panasaran teh ari sabab Ratna mah teu percaya mun Nandang teh pisalakieun Neng Eti. Apan dina ngaran oge geus beda ieu mah Nandang, ari pisalakieun Neng Eti mah Herman. Jeung lamun nya oge meureun Nyi Kokom ngabejaan, da Nyi Kokom mah geus apaleun. Ongkoh piraku deui Nandang cicing wae meureun ti tadi oge ti barang mimiti panggih jol patanya. Apan ieu mah teu seri-seri acan jeung Neng Eti teh. Nya ku boga pikiran kitu Ratna tetep masih aya dina cangcaya, malah nyangka mah Neng Eti teh kasamaran, nyangka Herman pisalakieunana ka Nandang tundanganana teh. Ke Eti ulah waka poporongos kitu. Lamun ngomong teh kudu jeung sopan, dasa goreng-gorengna oge ieu teh bibi maneh. Ieu mah kumaha ti tadi keneh gawe jamedud, budi haseum kawaslin awewe kaluaran sakola wae. Teu kaluaran sakola teu wedalan kampung, ari pisalakieun direbut batur mah nya ambek we geus teu nempo deui kasaluhureun, didobrak terus. Tembal Neng Eti tetep nyeuneu. Ari bibi ngarebut pisalakieun saha? Apan ieu mah Nandang tunangan bibi. Ngaranna oge geus teu sarua jeung pisalakieun Eti teh. Ulah wakati popolotot, tempo nu bener, da jelema mah loba nu sarimbag, loba nu sarupa. Bibi, abdi teh ngora keneh, acan pikun, acan lamur, jeung piraku deui poho kana rupa pisalakieun. Geurapok atuh Kang Herman nyarita. Ulah ngabetem kitu kawas nu pireu. Tempo ka dieu ieu teh saha? Nya duka teuing lamun Kang Herman geus diinuman cikiih ku bibi mah. Terus jadi teu ingat ka abdi, tempas Neng Eti. Gagabah teuing ngomong teh Eti. Kami mah moal rek merebutkeun lalaki kurang ajar. Padu ngong wae ngomong teh, abong letah teu tulangan, bibir teu diwengku. Eta meuni pertengtang. Prakatangtang, preketengteng kitu kanu jadi bibi. Bangkar warah sia. Ceuk Ratna meuni ngadeg-deg nafsu beuki ngagegedur, amarah beuki ngalentab. Da harita oge lamun teuras dinu loba jelema meureun geus ngarangsang mah. Memangna abdi wani sabab abdi aya dina bebeneran bibi. Sieun sote ari ku salah, sanajan bibi ari salah mah ku abdi dilawan. Neng Eti manehna nekad sanajan kudu gelut oge wanieun. Salah naon kami teh ha? Bukti ngarebut lalaki batur. Na bener ari nu kitu, api-api teu ngareti, tembal Eti. Nyawa deuleu kami mah teu rebat-rebut. Jeung kunaon maneh teu nempo heula? Apan ieu mah Nandang lain Herman? Maneh nu teu boga ka era teh mah ngaku-ngaku tunangan batur. Memang bibi moal percaya da ieu lalakina can daek nyarita. Sok atuh Kang Herman, geura nyarita, aku terus terang ulah ngebetem kieu. Kang Nandang,
nyarios atuh nah laras akang teh tunangan Eti ceuk Ratna. Nu ditanya teu gancang ngajawab manehna ngahulang bingungan kudu kumaha nya peta rek nganyakeun wirang ku Ratna jeung pasti ari kudu ribut mah jeung keluarga Haji Ahmad mah ari rek mungkir piraku da dising hareupna da diseng hareupan pisan ku Neng Eti kumaha atuh cenah alusna kitu salah kieu salah eueuh benerna tetep bae kudu ka wiwirangan. Bat anggur ngahulang nyarita atuh Kang kunaon akang teh budak ayeuna mah tanya Neng Eti. Nah naros ke naon atuh ieu teh ceuk Herman mah ngadeg-deg. Har bat nanyakeun deui na dia teu ngabandungan kumaha caritaan abdi jeung biratna bet api-api ngabodo-bodo maneh cing atuh ulah kawas bolon teuing tembal Neng Eti meuni geus gregeteun. Mohon kunaon atuh Kang Nandang teh abi mah bet janten heran ditaros laras-laras bet ngahulang kieu boa-boanya akang mah Ratna manehna mimiti curiga sabab nempo paroman Herman nu nembongkeun ka geumpeur. Ratna naroskeun naon Ratna teh Herman kakara daek cengkat neuteup ka Ratna ari ka Neng Eti mah teu wanion. Ye Kang Herman abdi rek nanya ari Kang Herman teh eling henteu tanya Neng Eti. Puguh we piraku deui gelo. Nah atuh ari eling mah lain buru-buru terus terang. Matak naon mun nyarita sabalakana. Tah ieu biratna bibi abdi. Ayeuna bukti babarengan jeung Kang Herman. Meureun matak kitu oge aya hubungan. Nah ari abdi rek direken naon? Rumasa we akang teh dosa ka Eti. Hampura akang hampura ceuk Herman atuh puguh Ratna meningal ranjug jelas tetela ayeuna mah kanyahoan yen tunanganana teh pisalakieun Neng Eti nyo ambek pok teh nyarita. Teu sangka teuing Kang Nandang rupa siga nu lungguh ari kalakuan siga Don Yuan ngaranna we gonta-ganti da eta mah meureun nya ambeh teu dicuriga. Aduh naha atuh Eti maneh teh teu bebeja ka kami mun seug nyaho mah ku kami ge sudi najis teuing ceuk Ratna jol molotot wae ka Herman teh. Tah bibi ayeuna mah ku bibi ge kasurti meureun ieu lalaki teh pisalakieun abdi ngaranna Herman lain Nandang. Tah ka ieu lalaki abdi ribut-ribut rek dikawinkeun teh tapi ayeuna mah loba pisan gogodana. Ti heula Kang Herman teh diheroan ku Bikokom tah nu matak dikasitu saurkeun oge da kalakuanana teu bener ka alo lain ngajujurkeun tapi kalah rek ngabaruntakeun rek ngarebut pisalakieunana. Ayeuna bibi deui kawas bolon wae piraku bibi teu terang meureun ku bibi Kokom dibejaan yen ieu lalaki teh pisalakieun abdi tapi naha ku bibi dibarengan bae mun kieu mah bibi rek ngabaruntakeun senang-senang we nya jalan-jalan memotoran. Nah bibi teh teu payu ka lalaki sejen ceuk Neng Eti. Ari tadina mah moal ngucapkeun kitu ngantina ku ambek nepi ka luas nyarekan lak-lak dasar karatna jeung neken nyalahkeun. Malah ucap-ucapanana ge ngaleuwihan ti wates kasopanan bat wani tutunjuk sagala ka bibi. Puguh Ratna jadi nafsu sanajan bener manehna salah ari di kitu-kitu teuing mah teu wudu oge ngadeg-deg. Eti lancang teuing sia bibir teh. Wani kitu sia ka bibi teh kurang ajar bangka warah. Yeuh kami mah teu salah sabab kami mah teu nyaho mun ieu lalaki teh pisalakieun maneh. Nah asana teh awas sia diwarah geura ku kami mah ceuk Ratna meuli nyengor. Piraku deui Bikokom teu ngebejaan ka bibi ceuk Neng Eti mimiti leuleuy. Teu bebeja teu naon mata kami teu nyaho ge paingan ti heula memontel wae ka ceuk Kokom da eta nya geus aya hubungan. Teu suka yeuh abdi mah teu suka sarua we ku akang teh jeung diwiwirang ceuk Ratna harita ka Herman. Ke sabarat sabar ayeuna geus sidik akang salah geus we ulah diributkeun daerah mah era sarerea ayeuna urang bereskeun kalawan aya dina kadameyan sangkan beres teu katutuluyan.
Cek Herman beungeutna reup geneuk rai piasa hanteuna dugdeg gede kasieun gede ka hariwang. Nah abdi mah moarek era moarek wirang akang nu dosa nu salah. Nah erana make kudu sarerea moal hayang damai-damai ceuk Ratna nempas. Ulah kitu Rat kapaneng eti teh dulur nya kitu deui eti ka Ratna. Pira aku kudu ributan perkara nu kieu mah era atuh ku batur. Cek akang ge ayeuna mah geus ulah cekcok. Ratna ulah loba omong boh ka bapa boh ka kokom jempe we ulah ngaributkeun. Nya kitu deui eti ulah aduan ka bapa sareng ka ibu ambe henteu hoghag. Dalamun ribut mah wirang atuh dajeng dulur sarua we jeung rek megatkeun babarayaan. Cek Herman ti ditu mah rek ngalelemu Ratna jeung Neng Eti. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.